anu paling utama mah memang kadang-kadang masyarakat esok aneh. Gering datang ka kuring, imah diomean ku kuring, jalan dijieun ku kuring, hajat kuring datang ka onangan, ai palebah milih ka batur. Haji nake geus narima. Prabowo geus menang. Tinggal pemilihan bupati. Jeung gubernur. Jeung gubernur. Kan? Parentah partai. Nah, gitu. Nu penting mah kan ayeuna jalannya nek dicor ke belah ditu keun bae. Ya, keun bae. Jadi ya, sama syukur dicor, naon sebabna? Sama teu ambek justru bantuan pembangunan di desa dia. Oh. Jadi dicor kulantaran syukuran Prabowo menang. Jadi dihampura ya. Nges, pokoknya kan haji geus mere penjelasan. Ayeuna mah paling utama oge masyarakat tolong untuk menyadari pada anggota DPR yang telah berjasa harus dihargai. Jangan tergoda sama yang baru yang belum tentu. Istri tua kamu buang. Istri muda kamu rawatan. Kayak nggak setruk sih balik ke kolot. Haji selalu jadi anggota dewan boga naon. Justru malah ngurangan sama kita. Beak tuh justru saya mah 15 tahun teh lain nambahan kekayaan, lain nambahan pamajikan, gitu. Malah nu aya ge leungit. Sawah haji sabaraha? Ya 120 hektar mah. Salila jadi anggota dewan leungit sabaraha? Sawahna akang ditungtung plong pantau dapur nepi ka tungtung lembur itu eta sawah akang. Ayeuna keur jadi dewan leungit sabaraha? BAKB Kang. Yo, maksudnya kumaha BAKB? Nah, dijual ke masyarakat. Dipake naon? Pakai jalan, pakai naon. Oh, imah anggota dewanna bodoh imah. Ya, batur mah jadi anggota dewan teh nambahan sawah, nambahan mobil, nambahan imah jeung nambahan salingkuhan. Bea. Sama pamajikan ge leungit. Tinggal 2 deui.